Pengalaman ieu kealaman kukuring geus lumayan lila. Nyaeta tahun 1888 di mana kuring harita mah masih keneh bujangan. Ngaran kuring teh katelahna Asep. Ari lengkap nama Asep Kurnia. Kalahiran mah ti Sukabumi. Kuring aya di Bandung ngadon digawe. Kuring ngontrak imah teh di daerah Cikutra. Sajabana supaya deket ke tempat digawe teh kabeneran deui di daerah eta teh aya imah anu teu mahal teuing harga kontrakanana. Bisa kahontak ku kuring jang mayar per bulanna. Jeung deui sigana wae rada lumayan ngareunah imahna teh. Sanajan leutik tapi cukup pada resih. Nyacek pangrasa pasti kuring bakal betah nyicingan eta imah teh. Kaayaan lingkunganna teu gandeng ku kendaraan. Sabab rada anggang ti jalan raya jeung di harita mah da teu loba ting kendaraan anu lalar liwat. Karek sababaraha poe kuring nyicingan eta imah kontrakan teh. Kuring kadatangan babaturan ka imah. Nya manehna anu jadi perantara kuring ngontrak eta imah teh. Imah anu dikontrak ku kuring teh imah tatanggana babaturan kuring. Kumaha Sep? Betah maneh teu di dieu teh? Ya lumayan lah. Beda jeung imah anu dicicingan ti heula mah. Ya syukur atuh ari kitu mah. Jeung deui mun aya nanaon ti barudak di dieu. Bejakeun we. Maneh dulur saya we kitu. Alah, gampang lah masalah eta mah. Teu kudu dipikiran. Lumayan lila kuring ngobrol teh. Kuuplekna kuring ngobrol, nepi ka teu karasa nyarelekna waktu. Lila kuring ngobrol teh, gening ti beurang tepi ka magrib. Nya batur kuring oge
pamitan manehna rek ngadon balik ka imahna. Sainditna babaturan kuring beberes imah supaya teu balatak teuing. Cangkang dahareun urut nyuguhan babaturan. Kukuring dibersihan dipiceun ka wadah runtah. Sanggeus kitu kuring nutup jandela jeung reregan sabab waktu teh nyedek ka peuting. Sarengse kuring beberes imah kadenge kukuring ti luar aya sora jalma anu pupuntenan. Sorana semu haros-hos. Punten. Kuring teu waka kaluar ti imah. Kuring noong tina kaca bari nyingkapkeun hordeng. Di luar katinggali ku kuring aya aki-aki ngajanteng bari nyekelan leungeun budak leutik. Katinggalina eta beungeut aki-aki jeung budakna teh meuni pucat. Sigana wae eta aki-aki teh anu ngadon barang main ka imah kuring. Jorojoy rasa karunya kuring ka eta aki-aki jeung budak leutik teh. Same keluar nyamperkeun eta aki-aki. Nya kuring ngawadahan heula sangu jeung deungeunna. Pamikir kuring karunya sigana wae lapareun. Nya ku kuring rek dibere dahar. Bari teu poho kuring mawa duit tina sakucalana anu digantungkeun di kamar. Sesa balanja meuli dahar renjang nyuguhan babaturan kuring teh. Sanggeus kitu kuring terus keluar ti imah maksud rek nyampeurkeun eta aki-aki anu aya di luar teh. Sanggeus kuring aya di luar bari nyekel dua wadah dahareun. Kuring ngerasa heran. Nah eta aki-aki jeung budak leutik teh geus eueuh. Boha-boha geus init kitu. Padahal kuring ngawadahan sangu teh ceuk pangrasa mah teu lila. Kuring teu waka asup deui ka imah. Kuring ninggalian sabudeureun eta tempat. Nya bisi eta aki-aki jeung budakna teh aya keneh teu jauh ti dinya. Tapina lebeng. Ku kuring ditinggalian teh eueuh. Karunya teuing. Nya sigana kesel ngadagoan kuring anu ngawadahan sangu lila teuing. Saking ngarasa panasarana kuring rada nyalingker ka pipir imah. Maksud rek noongan sahanu nyaho aya keneh teu jauh ti palebah dinya. Tapi da puguh geus eueuh. Teu katembong deui ku kuring. Dina kaayaan kitu katinggali ku kuring aya saurang jalma anu leumpang nyampeurkeun ka palebah kuring. Nyata jalma teh salah saurang tetangga kuring. Cek.
Dia pasangrok jeung aki-aki anu nungtun budak leutik teu. Henteu Jang. Aya naon kitu? Eta bieu teh aya aki-aki jeung budak leutik. Ari kukuring teh rek dibere dahareun. Tapi barang ditempo deui eta aki-aki teh geus eueuh. Hak sia malam Jumaah ieu teh Jang. Lain jelema meureun. Ih, jurik meureun eta mah. Ah si Ucu mah aya wae. Kuring asup deui ka jero imah. Sanggeus aya di jero imah, nahabet jadi kapikiran jeung kabayangkeun wae ku kuring. Eta aki-aki anu nungtun budak leutik teh jeung deui ngadenge caritaan si Ece yen poe eta teh malam Jumaah. Boa nya lain jelema meureun eta aki-aki. Tapi dah sidik atuh katinggali ku kuring salah sahiji aki-aki anu keur nungtun budak leutik. Sanggeus aya kajadian kitu ngeunaan eta aki-aki jeung budak leutik teh peuting eta jadi kabawa impi ku kuring. Dina impian manehna teh nyebutkeun pajar cenah kuring teh teung-teuingeun. Mun teu daek nulungan manehna cenah pangantirkeun kuring hayang balik geus aya sababaraha poe manehna teu bisa balik ka imahna. Manehna ngadon linglung teu apal jalan pangbalikan. Hal ieu ngajadikeun tanda tanya keur kuring. Nah saha atuh eta aki-aki teh? Nah jelema atawa lain? Jeung kunaon atuh pangna manehna kitu teh? Malahan ti harita nah kunaon eta aki-aki teh buat minang kaimpikeun ku kuring. Nyantugna kuring ngerasa penasaran oge. Hayang nyaho nu sabenerna saha eta aki-aki teh. Saminggu ti kejadian harita kuring didatangan di ku salah seorang aki-aki anu nungtun budak leutik teh. Ya memang harita geus tepung ka malam Jumaah kadua. Harita teh kuring keur anteng aya di tengah imah di saluareun kamar. Kuring diuk dina kursi ngaroko bari anteng ngalamun. Keur jongjon kuring ngalamun. Kadenge ti luar aya nu pupuntenan. Sora anu pupuntenan cek pangrasa mah asa geus mineng kadenge ku kuring. Nyata sora aki-aki anu kungsi datang teh. Kuring langsung buru keluar. Nyawe di luar memang nya aya aki-aki jeung salah saurang budakna teh. Ku kuring disampeurkeun. Tapi aya nu aneh keur kuring. Ayeuna mah eta aki-aki teh teu daekeun nying hareup ka kuring. Jadi manehna teh nyangigiran ka kuring. Kuring tumanya ka eta
aki-aki ngeunaan hal-hal anu sok ngadon ku kuring kaimpikeun teh. Ngadenge pertanyaan kuring kitu teh, eta aki-aki lain ngajawab, tapi manehna ngadon ceurik bari terus mangku budak leutikna teh. Eta aki-aki teh ceurik pika sediheun. Ngadenge eta ceurik aki-aki teh, kuring bet jadi rada keung. Eta aki-aki teh teu ngajawab kana pertanyaan ti kuring. Manehna kalah ngaleos bari mangku budakna ninggalkeun kuring. Sanajan aya rasa sieun, kuring nuturkeun ngaleosna eta aki-aki. Manehna leumpang ka satukangeun imah anu ngahaja ku kuring tuluy wae dituturkeun. Da puguh hayang apal. Nah saha atuh jeung rek ka mana eta aki-aki teh? Sajeroning dituturkeun ku kuring, eta aki-aki teh teu eureun ceurik. Teu jauh di tukangeun imah aya tangkal-tangkal jeung aya jalan anu lumayan gede. Tapi sigana wae langka aya kendaraan ngaliwat. Da puguh baheula mah teu rame siga ayeuna. Jeung kaayaan jalan teh kacida geueumana. Da puguh lampu jeung penerangan jalan oge can aya. Sanggeus tepi di eta tempat, kadenge ku kuring eta aki-aki teh nyarita. Sanggeus ngomong gitu, manehna ngiles ngaleungit di sisi jalan anu memang kaayana poek jeung sepi. Kuring ngajantung keneh palebadinya. Anu saterusna kuring lumpat murup ka imah. Sanggeus aya di imah, kuring geuwat-geuwat indit ka imah si Wandi. Maksud rek nepungan rek nyaritakeun kajadian anu kaalaman ku kuring. Sadatangna ka imah si Wandi, terus kuring nyaritakeun kajadian aneh anu bieu kaalaman ku kuring. Si Wandi nenden kacurigaan. Cek manehna, buah-buah aya naon di jalan eta teh. Sigana wae aya nu aneh di palebah jalan eta. Meureunna nya. Moal kitu eta jurig anu nungguan di eta jalan. Ya urang tinggali wae deui atuh ka eta jalan. Bisa aya naon. Kuring jeung si Wandi mawa batre murup ka jalan. Satepina ka sisi jalan, selengsang ku kuring kaanggo bau anu teu pararupuh. Sakapeung kaangse oge bau kembang malati anu cek batur mah eta teh nandakeun yen di tempat eta teh aya hal-hal anu matak kasieun. Harita kuring jeung si Wandi nyorotkeun batre ka sapueureun jalan. Sarta ngelak-ngelak
ninggalian kepahanak. Barang kesedot cahaya lampu baterai. Kuring jeung si Wandi jadi ruas. Sabab katinggalina ku kuring jeung si Wandi. Di palebah sisieun jalan, lebah anu aya keneh jukutan. Kasampak siga aya curug jelema. Eta curug siga curug jelema anu leupas tina ramona. Bentukna geus semu hideung. Pamikir kuring, ieu curug teh geus lila ayana di dinya. Eta puguh katinggalina pada geus hideung jeung geus garing getih di saluareun curug eta. Kuring jeung si Wandi ngarasa bingung. Nah ieu teh curug saha? Sanggeus ningali kitu, kuring jeung si Wandi ini tinggal ke peta jalan. Maksudna rek kedatangan ke rumah RT. Di laporanan kitu ku kuring, RT langsung natalepakeun beja sarta terus muru ka eta jalan teh. Nya maksudna bisi aya keneh bagian awak anu masih keneh aya di eta jalan. Sanggeus sidik mah RT jeung warga nyisir eta tempat. Sajroning keur neangan kitu, kuring nanya ngeunaan hal eta kanu aya di dinya. Ngadenge pananya kuring siga kitu. Nya akhirna RT jeung warga nyaritakeun naon anu sabenerna. Nurutkeun carita ti RT jeung warga, kurang leuwih 2 minggu ka tukang aya kejadian aki-aki jeung budak leutik maot di eta tempat. Alatan keur meuntas katabrak ku truk. Malahan nepi ka giles sagala, nepi ka hanteuna. Nya sigana wae eta teh curug korban katabrak anu katinggaleun di eta tempat. Da puguh harita mah eta jalan teh masih kene sepi jeung masih kene can alus teu siga ayeuna. Sanggeus kajadianna kanyahoan ku kuring. Kuring nyadar sing horeng eta aki-aki anu datang manggihan kuring teh minta tulung supaya dipangneangankeun bagian awakna anu katinggaleun. Nya intina mah minta disalabarkeun ka kulawargana supaya eta bagian awakna anu katinggaleun teh milu dikuburkeun jeung jasadna anu lian sakumaha mistina.